eueuh ka era terutama awewe geus leungit ka era na awewe. Ayo rasan pakai pakaian terapi dan ningali mode fashion. Busana muslimah yang mode, di mana tuh artis tuh nyantawan, nu dicekek. Ieu tiungna nyekek ka dieu. Beheung maka tutup rapi nyekek ka handap, nyetak. Atuh keneh mumun. Beheung katutup ka handap nyitak nu di deuleu lain beheung. Kasus pemerkosaan sugan aya lalaki merkosa awewe ditanya ku hakim, apa yang membuatmu merkosa perempuan itu? Maaf Pak Hakim, saya memperkosa dia gara-gara saya melihat lehernya. Merkosa awewe lain gara-gara nempo beheung lain nempo eta. Ngorejat eta kabeh Yahudi jeung Nasrani licik giliran kula nu asup sia memilu giliran mah anu asup aing teu kabawa ceuk dua pastur naon sababna Muhammad Abduh lamun kami umat Islam diasupkeun ka surga ku Allah Yahudi Kristen teu milu asup ka surga sabab ente teu iman teu percaya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ieu kelebihanna urang menjadi umat Nabi Muhammad, jadi umat Rasulullah ngelab gitu kan Yahudi jeung Nasrani itu bisa komentar. Mantak ya perlu disyukurin nikmat anu kacida gedena nikmat iman Islam. Cinta dedeh ka Allah, cinta dedeh ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ku cinta ieu urang terbalas cinta, amin. Hayang dibalas cinta ku Nabi. Hayang buktikan cintamu. Ya iyalah, cinta kan bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Buktikan cintamu. Cinta we tapi bukti cinta naon kitu buktikan. Kan bukti cinta teh meureunana jauh asa deukeut. Itu kan bukti cinta. Betul. Jauh dohir kita dengan Rasulullah tapi hati kita dekat dengan Rasulullah. So, si Tony kabogohna si Tini sabulan 2 bulan bari jauh-jauh tempatnya. Masya Allah si Tony masantren di Selahur, si Tini masantren di Sukabumi, contoh jauh. Meskipun panganten awewena ngagoak mana ngagoak di tengah hima aya naon nyai aya jurig. Ayo mana ngagoak di tengah hima nyai tenang we tenang da abah maneh ge kos jurig baheula teu nyambung anakna nu awewe ngagoak di ieu mah ngagayot dah kelambu uki-ukian da panganten lalaki usek-usekan teu pararuh ieu mah ngagayot man atuh mana ge ngagoak nyai nu abah sia ge ngagayot baheula eta teu nyambung. Panganten awewe na ngagoak ieu mah hirup. Mana ngagoak deui nyai anu abah sia ge hirup. Mun teu hirup moal bijil sia. Geus kacau ieu bener tah. Teuing jelema bodoh mah kitu ih. Ngariweuhkeun. Teu nyaho liang kelambu. Ai anakna di jero pedah nempo nu ngagayot dina kelambu. Panganten laki usak-usakan. Teu bisa ojah-ojah acan. Ai sangkaan emakna meureunan gitu keur main gatri. Ma ieu mah kos jurig, man bapak saya ge kos jurig. Dong jurig. Ieu mah ngagayot pun abah saya ge ngagayot. Ieu mah hirupnya, hirup nu abah saya ge. Teu nyambung ngariweuhkeun sararea. Takulah jadi jelema bodoh teh, amit-amit. Hijrah minal jahli ilal ilmi. Enggak satu. Enggak setengah gayot ada mah teu. Enggak dibenahkeun ada mah teu ngagayot teh. Teu make kelambu ieu mah teu. Langsung gua jeleng bae guys. Ya Allah ya Rabbana. Seueur nikmat-nikmat Allah. Di antarana nikmat urang cinta ka Kangjeng Nabi.
sing mampu ngahirupkeun sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Haji Musyaddad keur ngahirupkeun sunnahna Rasulullah. Nikah adalah sunnah Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnah. Kalau tidak melaksanakan sunnahku, maka bukan golongan umatku. Makanya alhamdulillah disampurnakeun bisa ngalaksanakeun pernikahan anu parentahan dibarengan ku kanikmatan. Maka nabi pantas Allah ngajanjikeun pikeun jelema nu rajin mensyukuri nikmatna pasti bakal ditambah. Tapi sabalikna ancaman Allah wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ieu nu kudu dikhawatirkeun ku urang. Sabab lamun geus datang teguran jeung bencana moal pilih kasih kabeh kabagian. Lamun geus loba jelema daroraka ka Allah, loba jelema geus teu syukuran ka Allah, loba jelema geus kupur kana nikmat-nikmat Allah, geus loba jelema belegug bedegong bareng karwarah teu daek ngalaksanakeun parentah-parentah Allah, di mana datang teguran kabeh kabage. Salah kaprah jelema dielingan ku kiai masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha teu ngarugikeun batur. Datang mah bencana kabeh kabagean. Tsunami terjadi, nah anu parareh ku tsunami jelema nu daroraka wungkul lain jelema nu sok sarolat ge jadi korban. Orok beureum karak lahir ngambang di lautan bari eta orok can nyaho naon-naon ka bawah jadi korban. Datang gunung sing beledag Merapi. Waktu kejadian Merapi, pasca Merapi, simkuring pas diondang pisan ka daerah Klaten. Ngenesna hate ningali masjid-masjid rata ambruk, ngenesna deui aya pasantren ambruk hancur. Di mana cek kuring santrina Pak Kiai kumpulna itu di pengungsian ningali santri ngan istiqomah na eta santri masya Allah sim kuring muji syukur kakara-kararuat mental jeung imana mung ninggalkeun guru kajenting babarengan dina tenda pengungsian bahkan urut kandang sapi dijieun tempat sare ku barudak santri. Di Klaten waktu pasca harita musibah imah kiai hancur, pasantrenna hancur, masjidna hancur. Ningali santri anu geus hancur sampean katinggangku batu nu katinggangku tembok. Ningali sim kuring ka pengungsian subhanallah ceurik ngan kaubaran ya hate kaubaran ningali semangatna eta santri. Karena sim kuring sareng SMA anu di Jakarta nyadak artos harita hampir 400 juta Pak. Aya bos nyanak artos 400 juta. Kiai mau nggak ke Klaten? Mau apa? Kita supaya ke sana. Kita lihat masjid yang paling hancur atau pesantren yang paling hancur di mana? Kita bantu. Ayo, kuring semangat. Barang datang itu nyaringan eta pesantren eta. Langsung eta artos dicairkan karena barang-barang material. Si santri bari keur sukuna pincang duleungeunna digandong kieu ku sabab para rotong. Mantuan batu ngakutan bata. Ya Allah, ya Rabbi, semangatna eta santri. Tah, ieu geus bukti di mana geuning kadorakaan geus merajalela Allah mere teguran kabeh kabagean. Kabeh kabagean. Salah kaprah jelema dielingan ku kiai bari ngalawan masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur ceuk salah ente ngomong. Sedatang bencana teguran ti Allah kabeh kabagean teguranana. Mun Karawang kebanjiran moal aya banjir musyawarah segala rupa. Belok ka belok, imah kiai teh maliwat. Justru imah kiai nu panggulana kakeum. Kiai na naik kana suunan. Make kolor. Geus BHS na ka bawa banjir. Dia batu kabeuli deui da eta KW hiji. KW 3 onangan kabeuli. Haji Jamal da Haji Jenal KW hiji eta. Kuring mah kakawean gitu. Alhamdulillah boga kuring nang pamere. Lain meuli aing ngamere. Pamere Haji Jamal alhamdulillah. Bari encan oge. Ameh eraeun cicing rek mere cang. Ya Allah, di mana datang mah teguran kabeh kabagian. Maka nasim kuring ngerasa bagja bunga geuning di pasantren di Rangkas Bitung santri masih kene loba, kiai tos wafat tapi aya penerus-penerus putra-putrina mantuna. Alhamdulillah masih katulungan ya Banten. Lamun geus teu aya santri, geus teu aya para kiai, paur dilelepkeun ya Indonesia ku Allah. Lain teu mampuheun Allah ngalelepkeun Indonesia leungit sekaligus seperti umat-umat Nabi anu sejenna baheula. Nu dikeram ku cai ku banjir leungit negarana bisaeun Allah. Atuh di Indonesia henteu lain teu bisaeun Allah. Ngan aya bentengna keneh di Indonesia. Saha ieu para santri bentengna?
Aya keneh para kiai ieu bentengna. Aya keneh nu di masjid daek maca istighfar, daek maca tasbih nungguan nepi ka isya diuk. Dikir ka Allah. Masih keneh loba ibu-ibu berangkat bari jauh ge teu mikirkeun ka capek. Ini ka majelis talim silaturahmi ka para ulama. Ngadengekeun nasihat jeung ilmu ulama. Lamun geus teu araraya nu kararitu. Wallahu a'lam leungit Indonesia. Komo cek peneliti Australia mah geuning teknokrat Australia cenah di kolong-kolong ieu tanah Indonesia teh geus kosong. Lumpurna nu dihandap geus nararae ka luhur. Pasirna geus dialaan unggal poe di akutan. Caina geus disedotan ku aqua. Batuna geus digalian. Pararindah kana leungeun kiai. Ya make aja. Pamere enge. Geus pararindah. Lamun ku Allah digoncangkeun teh digebregeun lep leungit Indonesia. Sok kek ningali deneh mah pe denah Indonesia daratan jeung lautan kan luas lautan. Lamun ditamplokeun coba eta cai laut leungit Kalimantan, Sulawesi, Jawa leungit, Bali komo. Kuduna Bali kudu nganuhunkeun ka umat Islam. Lamun geus eueuh umat Islam nu istighfar, eueuh santri-santri umat Islam anu daek pasantren istiqomah kiai ngajar ka para santri. Rasaan pangheulana Bali nu dilelepkeun ku Allah. Leres. Sok ningali hayang naon di Bali. Cek tadi Kang Haji Jamal aya non poli pantai. Pantai dia yang ngamitian Kang Jamal harita kadinya. Atunya nanya hoti mana eta? Berarti mehna nonton di ditu meureunana. Teu nya sok teu di aku aya kitu teh. Heeh, panjang kula harita nonton oge deh. Emang kayak tapan virus-virus Yahudi rek hancurkeun Indonesia eta dihancurkeun di akal-akal umat Islam teh ku tontonan geus dihancurkeun. Supaya naon? Supaya laleungit kaera ana aya umat Islam. Lamun geus leungit kaera hancur akhlakna gitu kan. Benteng pertama menuju akhlak mulia ditanamkeun rasa malu. Lamun rasa malu leungit geus akhlakna hancur. Kenapa Rasulullah menjadi suri tauladan? Akhlaknya mulia, bukan manusia saja yang mengagungkan, memuliakan. Allah muji karena akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Naon jadi benteng paheulana sehingga Rasul punya akhlak mulia. Syadidal haya. Eta. Banget punya rasa malu Rasulullah. Malu sama Allah. Kalau nggak sujud lama. Malu sama Allah. Kalau berdiri sholat nggak lama. Malu sama Allah kalau sujud nggak nangis. Malu sama Allah kalau habis sholat nggak istighfar, nggak taubat. Sakitu teh jalmi dudi maksum. Kayak urang mah eueuh kaera. Sholat yang guru bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bisa toran juga kan. Ya Allah ya Rabbana. Eueuh kaera urang mah bener tuh. Sujud perasaan sajadah make per. Mental tarang teh tuntang. Kadang-kadang imam diharap sujud keneh di tukang urang mah geus udang ti heula hulu teh. Begitu cengkat heula ka hareup imam sujud, sujud deui. Nyusul sujud deui. Ya eueuh ka betah giliran diuk beres salat pan ateul bujur renyem teh para rubuh. Eueuh ka era, eueuh ka era. Terutama awewe geus leungit ka erana ta awewe. Ayo rasan make pakaian terapi dan ningali mode fashion. Busana muslimah yang mode, di mana tuh artis tuh nyantoan, nu dicekek. Ieu tiungna nyekek ka dieu. Beheung maka tutup rapi nyekek ka handap, nyetak. Atuh keneh mumun. Beheung katutup ka handap nyitak nu di deuleu lain beheung. Sebuah kasus pemerkosaan sugan aya lalaki merkosa awewe ditanya ku hakim, apa yang membuatmu merkosa perempuan itu? Maaf Pak Hakim, saya memperkosa dia gara-gara saya melihat lehernya. Merkosa awewe lain gara-gara nempo beheung lain nempo eta. Ayeuna ditongkrong-tongkrong ku awewe. Tapi kan rapi itu busana muslimah madein mana? Madein Israel. Madein Yahudi lolobana eta. Tren jilbab yang dicekekeun. Eta bahasa Indonesia yang dicekekeun. Weh eta pokona mah kitu lah aing pabelit.
nu dicekekeun nyekek ka handap ngepres lepis lezing cek aji jama lempang nage doang jam seiko disada siga duit lempang nate saperak cek kiai di tukang tong saperak goceng dibayar ku aing eta kapalang sewat ai hareupeun aing ieu ngajak-ajakeun geus eueuh ka era jilbabna dibeungkeut bajuna kos lepet calana merecet hayang katingali hayang kadel opak beureunan eta geus teu pararuguh pakaian awewe oge geus leungit ka era mantak nu dibabad pangheulana aja ngancurkeun Islam di Indonesia ku Yahudi naon dileungitkeun sifat-sifat erana umat Islam murid geus eueuh ka era ku guru zaman ayeuna sok ayo leungit akhlakna lamun geus leungit ka era eta murid kan jadi guru berarti leungit akhlak mulyana eta murid baheula pandai panggih jeung guru teh ti kajauhan dongko kieu santri teh ayeuna mah lain siga jeung CS pan ada Kang ka guru eta ada Kang saya enggak mana ayeun Kang oh ayeun Kang waduh goblok teh murid gitu Masya Allah geus leungit ka era awewe geus leungit ka era ku salakina ngago goreng salaki ka mana mah mantap punten ya Neng Ela doakeun sing Neng Ela sing jantan istri anu solehah mana istri solehah teh ISTRI ina iman anu kuat esna sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang nggak ada uang tetap abang disayang nya kudu kitu awewe mah Siti Khadijah pernah jadi jalmi kaya Siti Khadijah leres teu Rasul pernah jadi naonna jadi karyawanna Rasulullah tapi ketika berumah tangga dengan Rasulullah diuji Siti Khadijah diuji Rasulullah SAW krisis moneter yang berkepanjangan diboikot perekonomian Rasulullah nasabar bari teu eureun ikhtiar sehingga Rasulullah kasbul halali wajibun neangan kasab nu halal wajib neangan nafkah jeung anak pamajikan teh wajib di bumi teh aya tuangeun teh aya leuteun Siti Khadijah teu ngeuh Rasulullah ku lapar-laparna ngaganjel patuangan anak ku batu diganjelkeun dikaitkeun dibeungkeutkeun kana patuangan anak siga jag-jag bae Saur Siti Khadijah Gusti pada ka mana kula rek neangan rezeki doakeun sabab kewajiban kaula nganafkahan anjeun mangga Gusti sing hasil berangkat Rasulullah begitu uwi santan-santan Rasulullah teh hasil lengok Khadijah tetap senyum kaget Rasulullah kenapa kau senyum padahal kaula apal anjeun keur ngarep-ngarep kaula babawaan mawa dahareun mawa tuangeun mawa leuteun sabab kaula ge apal anjeun lapar sedangkan kaula balik lengoh teu mawa nanaon tapi anjeun tetap senyum naon maksudna senyum geulis saur Siti Khadijah abdi senyum bingah sabab jalmi nu paling dipika cinta ku abdi uih deui aya di payeuneun abdi ieu kabingah abdi tapi anjeun lapar geulis abdi tos niap saum Gusti abdi saum salira saum kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajakan puasa eta awewe solehah ngarti salaki balik di mana-mana teh hasil ngajak puasa beda jeung awewe di Karawang ngajak gelut salaki teh hasil teh nyengsol bibir kalau ya Allah salakina assalamualaikum teu dijawab acan kalau kau gagereme curiga aing mah curiga kunaon sih teh cet nanaon aing ujung curiga aing teh capek balik di mana-mana teh hasilnya teh hasil ya teh hasil ya teh hasil curiga sabab aing loyo sia ningalina leumpang ini dah teh hasil da sia mah teh gawe ulin astagfirullah nyai akang teh gawe usaha buntang banting ilit isuk balik wayah kieu pancek kiai geuning nu wajib nama ikhtiarna usahana hasil jeung heuteuna urang pasrahkeun ka Allah sabar nyai sabar nah aka beusi lapar tuh abdi geus ngagoreng sabar si goblok
Nyai tong kitu bisi kawalat. Nah, cocolkeun kana kawalat tuh aya tuh. Awewe naon eta nu kitu ya Allah ya Rabbana. Cek salakina bari nyabaran, aing geus nyai hayang nanaon. Ayeuna mah kieu Kang lah, ngeusan we lah rumah tangga teh. Nah, ieu awewe ieu. Teu sabaran model kitu. Ngeusan we Kang. Abdi can pisah bunga, can pernah ngarasaan senang rumah tangga sila rumah tangga jeung Akang. Teu cara batur tatangga kadikeun di pangajian, babarengan di pangajian ibu-ibu. Gigireun tak gigireun. Gigireun nu diuk di majelis. Meni bongkok leumpangna ge. Kunaon sih? Kongkorongna 6 kilo. Abdi mah boro-boro 6 kilo. Anting ge tinggal sabelah. Dan nu hiji dijual ku sia. Astagfirullah. Batur mah Kang rumah tangga teh aya kamajuan. Batur mah rumah tangga teh imahna gedong, mobilna anyar, duitna loba, kongkorongna loba, aya kamajuan. Abdi mah kamajuan rumah tangga jeung Akang. Salakina ngaguak, hayang maju. Neang roda naik dorong ku aing. Goblok. Maaf Neng Ela, rumah tangga lain bungahna wae. Aya riweuh, aya bingung, aya susah na rumah tangga. Bener. Neng Ela teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat tah. Nah, kelas berat tah. Leres Ibu leres. Panggih jeung riweuh. Panggih jeung susah. Panggih jeung bungah. Panggih jeung bingung. Survei membuktikan. Oh, iya diungkap di TKP langsung ya. Tempat kejadian perkara. Neng Ela mah Haji Musaddad can mangi kabingung kasusah keur nun keneh ayeuna mah nikmat keneh. Keur nun keneh keur yayang-yayangan keneh. Ya Allah, tapi na hiji waktu lain ngaduakeun dina rumah tangga pasti ieu variasi hirup rumah tangga. Moal senang salilana di dunia. Keur senang pasti aya ujian datang ka susah. Ngan keur senang gancang syukur ka Allah di mana datang ka susah sabar tawakal bari teu eureun ikhtiar. Da ieu mah dunia dina senang moal salilana, dina susah ge moal salilana. Dan nu senang salilana mah di akhirat surga ngaranna. Nu susah salilana mah di akhirat neraka ngaranna. Ieu mah dunia kadang senang kadang kadang aya masalah, kadang nanyak, kadang mudun. Wani yang hareupanna nanti ayeuna dibekelan. Sabar. Yang harapan kasusah salaki balik di mana-mana jamadud loyo kunaon sih dah hasil sabar atuh tah istri nu soleha bari dituyun salaki nu jamadud teh nu capek teh jamadud wae tuh mewah aing teh hasil kumaha sih wios nu wajib mah usaha naah hasil jeung teu urang pasrahkeun ka Allah. Lain pananya yang rokok, teu bisa ngarokok-rokok acan, teu boga duit, usaha teh hasil. Heueuh, tibang hayang ngarokok atuh gampang. Gampang ti mana? Kan ieu geulang abdi hiji deui aya urang jual jeung meuli rokok. Bari tuyun salaki teh ka kamar. Cep atuh tong monyong wae. Dudut ka kamar, nyokot tali tambang talian. Ulah ningalikeun akhlak anu buruk model kitu keur masalah ki aya kacape, kapusing, datang ka imah, pamajikan nambah panyakit. Sarua jeung ngotretkeun korek api di pom bensin ngabeledag gahuruan. Leuheung salakina mun sabar, lamun teu sabar, pamajikan tutunjuk salakina lebih kancang tutunjuk. Hayang naon terakhir ayeuna cek salakina. Aing pusing tiap balik gawe di mana-mana ngadenge kaleng rombeng we disada aing. Hayang naon? Ngeusan ka alus, mending ngeusan. Balik sia ka kolot maneh ka ditu. Budak ka bawa aing teh ngajurukeun. Sia nu ngajurukeun budak. Ayo barang-barang bawa moal awal tibang hau bawa ku sia hau. Da aing boga naon atuh da kudu hau-hauna aing. Bawa ku sia ka ditu. Kabeh jeung imah bawa ku sia. Ali akang milu aing. Loh. Paingan titah apa kabeh da maneun hayang ka bawa. Atau lain ngusir tah mah ngungsi ngaranna nu kitu mah. Sabar. Mantak Neng Ela punten salaki mun aya kapusing, Neng Ela ulah rung.
Mun salaki eukeur pusing pamajikan ulah rungsing. Mending ngebuka aku tangjeng samping ngasongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung. Cicing. Teu bisa diembung-embung dan ngorang geus melendung. Kupingkeun neng elak, jagalah suami, jangan kau sakiti doanya suami. Doanya malaikat Rabbi, sok ayo. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Cicing digitu-gitukeun mah. Ya Allah, doakeun neng ela sing soleha. Salaki datang hasil alhamdulillah. Kang, meuni bunga seserian we. Hasilnya ya alhamdulillah. Sabarak sakieu. Kang, mudah-mudahan enjing pagetona akang sing langkung ageng hasilna kanggo bakal ibadah kangnya. Heeh nyai. Tabungkeun sabare pan urang hayang ka Mekah. Wis hebat. Simpen kadinya sabare. Naon? Akang biasa boga anyukeun di ditu. Mantak kiai mah palalintar ceramah mah mau amplop T2 pada mobil. Nu kosong hiji meke. Lain bongkar rahasia para mubalik lain. Ieu mah ceuk mubalik nu aya di Baranten kitu cenah. Mere ilmu kakula kitu. Cenah kiai kudu mau amplop T2 cenah nu kosong hiji. Kena mobil bukan nanti panitia. Nah, selakeun kosong tunan eta rapat di bikin ka pamajikan. Cek kula tong dibejaan eta pagawean kula tiba heula nu kitu cenah. Di mana urang aya pangabutuh lalaki teu kudu maksa-maksa ka pamajikan sabab urang geus boga hayang meuli rokok ulah mena nyai rokok nyai urang geus boga duit jang meuli rokok gitu da kiaina beuki ngarokok eta jelas nama sabar ulah nyengsol bibir cuma datang salaki aya capek goblok pantau tutupkeun pamajikan lumpat ka kamar kunci pantau kamar salakina sabaran untungna tadi udah kena pantau kamar gedoran tik nyai sabar atuh nyai tawakal nyai da akang teh capek hayang nginum hayang naon nyokot wesian nyokot sorangan nya hayang kopi geuning di dapur eueuh tinggal gula na wungkul kopina eueuh kerok punduk astagfirullah pamajikan naon nu kitu salakina rek ngopi eueuh kopi titah ngerok punduk Nyai da akang teh cinta ka nyai cinta bohong pantau kamar keukeuh dikunci salakina teu bisa asup salakina diuk di tengah imah nya beueuh samak na tehel bari tiris peuting ngahulang ngarayu pamajikan supaya pantau dibuka ngaguak salakina berapa kali ku harus katakan cinta cicing aing saminggu eta ngapalkeun cicing berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu pamajikan mulai mikir di kamar geuning salaki aing teh cinta keneh meuni rela gegerewekan di tengah imah karunya salaki aing pasti digemerong reungit nguak salakina di tengah imah luka yang kurasakan dicongcongan reungit bertubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu cek ya anak iya muridnya Kiai Khalil ya bertahan satu cinta bertahan satu cek
ulah nyalahkeun Karawang rangkasek pala linter eta. Beres pamajikanna nyanyi salakina manyun keneh cek pamajikanna panto dibuka we dibuka panto kamar geus kadengan ngagoloprak ditungguan di kamar cek pamajikan eta salaki piraku teu ngadenge panto kamar dibuka oge kuncina geus ngagoloprak itu buah pundung salaki aing keseleun meureunnan tong ku pamajikan ke tengah imah bener salakina keur diuk keneh bari manyun pamajikanna mikir cek kiai ge ulah saruana lamun salaki keur aya kakesel pamajikan ulah nambahan kakesel kudu mampu jadi penyejuk rek diubaran salaki pamajikanna bijil ti jero kamal norolong ka tengah imah muter hareupeun salaki nu keur manyun bari ngangkat rok nu belah katuhu nu belah tukang rok nu di tukang disingsatkeun muter hareupeun salaki keteplung salakina keur manyun calangap reuwas cek salakina geuning mingkin tengah peuting pamajikan aing robah jadi si kajol